ketika kula berangkat ke Baghdad aya kuburan didinya Bahlul tadina masuk nela di kitab baik Bahlul horenganan aya kuburan aja ieu Bahlul teh sakurun jeung kitu Ki Abu Nawas sakurun jeung Ki Abu Nawas teh zaman Raja Harun Ar-Rasyid ditanya jageus teh kapanggih Ki Bahlul asal aya geus saminggu teu kapanggih jeung tas di mana tas di neraka tas ulin ka neraka hah sia ngomong cak raja tas di mana tas ulin di neraka dek naon tuh jangan seuneut sugan aya bae setik bejang naon ya jangan ngarokok si Bahlul cak raja teh pohara teh si budak Bahlul. Jadi Ki Bahlul teh seorang wali, seorang ulama, sarua jeung Abu Nawas, ulama, wali. Cuman manehanana embung katangen, embung kanyahoan kawalian jeung kaulamaanana. Sebab Raja Harun Ar-Rasyid memeh nyana jadi wali, yakni keur raja nyana teh diktator. Kumaha aing bae cek Raja Harun Ar-Rasyid. Mantak embung teu make Al-Qur'an sepenuhna. Mantak Ki Bahlul teh wali ulama cuman nyana teh wawalah disebut Bahlul sia jadi nyana mah embung kanyahoan kiai kuari mah nu lain kiai hayang kanyahoan kiai artis kikiayanan coba ya musisi kikiayanan coba nu kumaha pelawak hayang di kiai nu kiai asli mah embung murikak bulu disebut kiai teh ya sebab kiai teh kiyahi nusok ya Allah ya ilahi ya Allah ya ilahi ima lain mah ya kredit ya proposal wal beres gitu bata mah tah nu kiai asli embung di kiai nu lain kiai hayang di kiai tah ieu mah dokter Andes teh doang teh disebut marah ente kurang tuh DRS ya mahal itu. Oh ya maaf ya guys, Dokter Andes Kiai Haji Arif yang saya hormat. Ujungnya S1 apa itu S1? Kita kecap benteng siunghin teh. Aduh Masya Allah ya Allah Bahlul Mas kita si mana? Tasi neraka, nu bener. Tas naon tuh? Nengen seuneut manji. Eueuh. Kumaha sia teh luar kieu? Kula barang datang ka penjaga neraka aya malaikat di dinya. Kula minta, malaikat, kula. Ieu neraka, mohon. Bisa kula neuleuh coba pangbukakeun. Ai kitu rek naon? Coba rek nyangan seuneut saeutik we. Yang naon cek malaikat? Lah perlu. Cek malaikat teh atuh moal aya ente sangaran ana Bahlul cek malaikat eueuh tanda-tanda seuneut ente mah ente coba hayang leuleuh dibukakeun ku malaikat zamania teh pek tah silakan ieu neraka asup ka neraka ya pan cenah cak Muhammad cak Kangjeng Nabi neraka teh seuneut ja ieu satungtung deuleu eueuh seuneut naon kakidul eueuh seuneut ka kaler eueuh seuneut ka wetan eueuh seuneut ka kulon bohong berarti eueuh seuneut pancena neraka teh seuneut kan eueuh keluar deui nya malaikat kok enggak ada api kemana ini apinya katanya neraka itu api kok enggak ada kemana itu nerakanya oh Bahlul neraka itu tidak ada api cuman tempat api iya apinya di mana? Apinya mah nanti orang Cikupa yang main gapleh, nah dia bawa balak genep nanti ke sini. Itu bawa api sendiri dia. Oh begitu? Iya. Yang orang sonono, orang Pasir Gadung, yang suka main ayam di kawasan. Nah itu dia mati nggak tobat. Nah itulah ngaduin ayamnya dibawa ke neraka, dia bawa sendiri. Yang mabok, nah itu nanti bawa api ke sini. Yang zina bawa api nanti dia ke sini. Yang korupsi bawa api dia ke sini. Tah eta horenganan seuneut mah bawa urang ti dieu dibawa ka ditu. Cek malaikat atuh aya neraka.
Audio Jungle. Raja Harun Ar-Rasyid mah zaman Abu Nawas jeung bapana teh digawe di raja. Cak raja teh aing malah coba hayangnya hoye make pakaian masyarakat. Itu sok pagulu-gulu mah di masjid aya naon cekna teh. Jadi raja kuari nyarupa masyarakat. Milu ngaji. Oh, pangajian cekna teh. Tanya jawab jeung kiai. Raja anu naon kitu ngaranna kitu jelunduk nyana teh teu kanyahoan raja dihareup ku tanya jawab nanya kiai ulah abdi rek nanya silakan kunaonnya cenah cak kiai eta di jero kuburan teh kapir-kapir jeung jelema nu maksiat teh kapan disiksa bener kan bener tapi anehna eta kapir teh asa geus dikubur haju digali di sisina didengekeun pancena disiksa tapi teu kadenge siksaanana sugan eueuhan atawa genjreng-genjrengan pan kiai ngomong bakal disiksa bakal jeritana luar biasa sugan ngadenge jeritan saeutik teh henteu tah eta kudu ngabuktikeunana kumaha. Waduh, ceki wah pertanyaan yang sembarangan. Oh, kiai atuh moal pati-pati jadi kiai jangan. Mun teu boga kalapa tuh. Oh kieu. Bapak pertanyaan bagus sekali. Eta mah ulah aneh sebab paeh mah leuwih ti ngimpi bae jelema nu ngimpi. Ente bapak cicing di deket nu ngimpi eta jelema keur diudag-udag orai loba oraina nyana jejeritan di dinya bapak di sisi apa bapaknya oh tate nyana keur diudag-udag orai oh jangan teu cenah tuh kobo eta pae ngimpi bae teu kajahoan bener oge cek dia hebat eta terus ngaji deui nyaritakeun pang indah-indahnya jeung pang bagus-bagusna jelema nu asup ka sorga di sorga bakal aya mahkota eta teh dunya jeung isina dibandingkeun jeung mahkota masih keneh muliaan aguran mahalan mahkota ambo cak raja pohara amat ngan haju eureunna ngajina teu kaburu nanya balik raja ka ieu mah aing boga kiai Abu Nawas. Abu Nawas panggil ka dia? Panggil. Aya naon tuan raja? Cenah cek kiai bahwa di sorga eta aya mahkota jelema anu diasupkeun ka sorga bakal dibere mahkota. Bener eta? Bener. Ngadenge di mana eta tuan raja? Ulah loba mah olanan sia. Aing rek nanya ye. Eta mahkotana cek kiai cenah mun dibandingkeun jeung dunia katut eusina masih keneh mahalan mahkota eta bener. Nah dibere tugas warisnya Abu Nawas pangnyokotkeun aing hiji bisa teh sia tuh bisa lu teu bisa Abu Nawas mah bisa kalem bae Abu Nawas sapira nyokot mahkota mah eta atuh tenang bas bisa tulen bisa deh lu tulen Abu Nawas segala terus Abu Nawas tenang we geus atuh geus tian sokot nyokot keluar Abu Nawas sugan neangan atuh teu Abu Nawas balik we ka ieu ngopi jeung pamajikanna cak pamajikan aya naon tadi raja eta kita nyokot mahkota di sorga kejo atuh bisa lu masalah tuh kayak manggil deui nya koso masalah Abu Nawas tenang we. Masya Allah ngobrol jeung pamajikan. Atuh geus we masalah we. Sok dipanggil deui. Abu Nawas ngadap mana mahkota? Waduh, perjalanan anak kene ya teh. Jadi perjalanannya sulit kakak datang ke pertengahan ke can datang. Can datang. Atuh tenang we sia Abu Nawas penting mah ieu na bae heula. Kayak ayam mahkota bayar ku aing
bayaranna kan leuwih mahal tibatan eta mahkota mah cekeun kerajaan aing jeung kabeh ka kawasan pikeun kasihan penting itu mahkota aya di atas segel tuh nanti make materai bonawas geus kira-kira cokot bae tuh saya balik deui ya bonawas ka ieu mah ngopi deui jeung majikan cek majikan aya naon atuh nanyakeun mahkota surga di tadi cokot aja aku masih apa siap di mana tuh kalau lain cokot kalau bisa aja kamu awas ya tadei jangan aja pada siapun tuh siap baik sekira raja iya ayo teh kayak gue tungtung aku mah lah masalah kos gitu ya panggil kedua kali panggil gitu kayaknya katilu kali Abu Nawas ulah main-main ini raja sia sanggup ai teh sanggup buta atuh sia lamun sia sanggup kudu ngabuktikan lamun teh sanggup di sel sia poe oh lamen sel bae cek kuari mah kieu tuan raja kecil nyokot mahkota teh kecil cuman abdi tuduhkeun heula lawang sorgana sebab mahkota aya di sorga lawangna panguduhkeun pan tuan raja mah atuh nyaho ka lawangna geus atuh ai geus nyaho mah tah lawangna kula nu nyokotna aya jin aya orai aya mas atau di ditu di nu surga tanggung jawab kula nu penting lawangna heula sia nanaonan ya tuan raja deui leuwih nanaonan nu bener sia tuan raja mudas sabuk papan teu kieu tuan raja sakabeh perkara aya lawang mun lawangna moal bisa urang ka dunia aya lawangna bobogan mah eta lawang urang ka dunia sia sok macem-macem aja lamun lawang emak urang moal bisa keluar manya urang jadi pepet malah bener oke sih aja cek raja ja pinter sih lawang kedua memasuki alam barzah moal bisa urang asup ke alam barzah lamun teu melalui lawangna paeh tuan raja kajenting sok gede raja hayang ke alam barzah kudu melalui lawang paeh nah nomor katilu hayang mahkota di surga eta ge kudu aya lawangna ngaranna lawang akhirat geus kudu melalui lawang barzah tas lawang barzah karena ke lawang akhirat kuari mah deuk nanya bae deuk ulah heula apa raja heula sia sok macem-macem cek ulah mah mun raja hayang geus bae tuan raja paeh ti heula ieu kerajaan jang kula sia goblok ka aing teh hebat jasa teh jahe geus ya budawas atuh kabeh aya lawangan sapira urang mah kakarak melewati hiji lawang emak atuh mana geus eueuh ku hari cek tah jadi kabeh aya lawangan geus tuan raja ku jenting jadi raja moal bisa waka nyokot mahkota lamun teu melewati lawang maut sanggeusna lawang maut lawang akhirat geus jidinya kakarak teu kudu dicokoteun ku kula tuan raja nyokot sorangan ge lamun tuan raja henteu ngaguling di jembatan Shiratal Mustaqim sia ka aing ya tuh asal teh jujur bae geus gagulimpang teh eta Abu Nawas pohara jas eta nyampeikeun ngaranna di kerajaan aya tukang nyampaikan penasehat ka raja nu mantak di urang ge aya penasehat presiden aya penasehat gubernur aya penasehat bupati aya penasehat aya kabeh ge aya penasehatna tah nu mantak ieu lamun gubernur korupsi eta penasehatna nganasehatan henteu sih lamun presiden kabeneran kuari misalna korupsi misal jangan rada mengarah setik-setik misal eta penasehat nganasehatan apa henteu sih tah padahal penasehat di kerajaan teh di presiden di urang teh kan aya 5 penasehatna teh penasehat teh aya 5 eta teh lain lalagaan Masya Allah eta mampuheun henteu nganasehatan cara Abu Nawas nganasehatan raja oh bisa bae mahkota mah tuh tuduhkeun lawangna bae cek teh pan hebat eta
walikulli darajatum mimma amilu wallahu a'lamu bimaradih walikullin tetep kasaban-saban sahih dina jenjang manusia anu ngamalkeun kana aturan-aturanna darajatum mimma amilu aya darajat-darajat aya tahapan-tahapan pangkat-pangkat sebagai jazaun babales lima amilu tina amal-amal kunukunyana dilaksanakeun min khairin lamun memang manehanana ye amalna amal bagus boga darajat engke di sorgana lamun manehanana ngamalkeun min sarin kagorengan engke nyana boga darokat tahapan-tahapanana di neraka. Jadi KBG jinjeng manusia teh pada ngabogaan darajat ieu keur carita di akhirat di dunia ge sami bae darajat-darajat manusia darajat-darajat jin eta teh timbul tina mimma amilu pagawean manehanana keneh sorangan pagaweanana 10% darajatna 10% pagaweanana 50% derajat 50% pagaweanana 70% derajatna bakal aya 7% pagaweanana 100% derajatna ge bakal 100% tergantung pagaweanana nu mantak darajatum mimma amilu eta keur carita kahadean keur kagorengan ge bakal dibere darokat engke manehanana boh di dunia keneh darokat eta hartina ngelelep artina darokat teh eta penggunaan hinana kahandap sabaraha derajat tergantung pagaweanana pagawean kahinaanana 10% darokatna 10% pagaweanna 50% darokat 50% pagaweanna 100% kafir aya di nyana mabok aya di nyana judi aya di nyana tek-tek bengek berbagai permaksiatan kabair jeung sagair aya di nyana darokatna 100% tergantung pagaweanana. Iyalah darajatum mimma amilu kade wa ma rabbuka bighafilin amma ya malu teu aya pangeran anjeun Muhammad sampikeun ka gopir tina naon nu dilaksanakeun ku hamba ku manusia ku jin jeung manusia tara ditoler-toler ku Gusti Allah emangna di dunia gitu di dunia mah aya nu geus itu digawe 15 tahun dibayar 4 bulan ngaranna eta kan noler-noler tuntutan hak warieu coba ayo ka ditu boro-boro nyana endek nyumponan hak buruh tubuh pamarentahna ge keur kredit sarua bae ieu bajeng jelema anu endek ka dokterna keur diimpus kuari buruh dararatang kabeh ka ditu demo nuntutanana hak lantaran kami teu puguh ieu teu dikerjakan kami teh atawa dikerjakan tapi teu puguh atawa ieu teh buruhna teu jelas dan lain sebagainya tuntutanana puguh dokterna ge keur gering mal bisa tah eta mah kan kos sekarang itu Allah mah wa ma rabbuka bighafilin amma ya malu naon nu kurang dipigawe kontak ku Allah langsung dibalas di dunia dengan derajat manusia mun khair mun bagus urang ibadah ka Gusti Allah boga ikhlas teh 10% derajat manusiana derajat kabagusanna 10% naik kuari boga 20% naik derajatna 20% naik deui 50% naik derajat 50% naik deui ka ditu sampai jadi waliun min auliyaillah 100% di wali gengke aya wali abdal aya wali nukoba aya nujaba aya uropa aya asaib aya muhtar aya imamani aya kutub tergantung kumaha tingkatan keyakinan dirinya ikhlas ka Gusti Allah makin ikhlas tambah derajat makin ikhlas tambah derajat aya anu geus tahapanana 50% melempem teh kahandap tergantung kumaha pagaweanana kuari mimiti ngaji geus bisa alfiyah johar maklun mantek kabeh geus ngaji fatul muin oh di sisi lagi geus dijangjangan fatul muin teh datang ka coretan leuwih gede tibatan aslina jamul jawa media haji eta teh ngaji zahir doang nu kos kitu mah dipetakeun ku ari pasaran alfiyah mayar saurang sampah ngaji johar maklun ku ari bayar sampah berarti ngaji jamul jawa mah bayar sampah
sebab naon diojol-ojol jeung dunia sampah tama kos kitu mah tahapan ikhlas tauhna naon semet sakitu berarti geus gajina teh semet nu di deuleu teh dunia derajat tangan sakikituna bae tapi kuari diikhlaskeun tanpa hayang imbalan ai mere mah ditarima ngan tanpa imbalan pan urang teh kieu ikhlas mah kieu ikhlas pan bagian mah dunia mah geus maksum contoh ngariung urang teh ngariung mulu dan misalna panitia geus mempersiapkeun jang mubalik teh 1 juta 2 juta 3 juta terserah panitia kan geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz bagian Kiai Junaid teh 2 juta tinggal Kiai Junaid nu deuk berangkat ka muludanana teh deuk ceramah deuk menyampaikan ikhlas apa henteu bagian mah di ditu moal coplok geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz tinggal Kiai Junaidna lamun berangkat mah tujuanana hayang amplot eueuh ikhlasan berangkat mah ikhlas ieu mah jaieuna mah moal leungit maka datang bae geus dibagi di Lauhil Mahfuz tinggal berangkat mah ikhlas apa henteu semata-mata deuk ngagungkeun ka Kanjeng Nabi moal leungit mah 2 juta mah jeung aya tulisanana di ditu moal lagi di hayang-hayang nyata 5 juta tulisanana 2 juta bae 2 juta bae sanajan nyana di ditu langsung ngomong ke panitia lo naik pesawat mah sajam karena ieu mun ka Kalimantan mau bayaranna mahal pesawat amun ka Singapura mah mahal ieu ge atuh diakurkeun jeung pesawat bae tuh kira-kira bangsa 3 juta 4 juta mah diomong-omong gitu tulisanana 500 mah 500 bae 500 moal goyang tambah tulisan ti Lauhil Mahfuz tergantung urangna hayang apa henteu eta lah hijab tah ngaleungitkeun eta lah nu hese neuk datang ka ikhlas teh capek anu luar biasa lamun teh diarahan ku urang atuh terus bae ojol-ojolan bae nyaritakeun ilmu ojol jeung duit nyaritakeun ilmu ojol jeung agung nyaritakeun ilmu ojol jeung mulia datang ka pae kitu bae rugi lamun henteu dioberan ieu batin urang teh atuh terus bae kos kitu bae tah tahapan jelema teh datang ka dinya bae geus ieu mah bisa orang ngaji kos kitu mah tamang ngaji sampah mulai aing deuk ngaji anu bebeneranana di atas syariat ngaji alfiyah jabuatan wali ditendeunan ikhlas ngaji Johar Makbun karangan Syekh Abdurrahman Akhdari Jawali teh tah urang ikhlaskeun nurutan nu ngarangna urang ngaji Fathul Muin teh karangan Imam Zainuddin Malebari ahli Allah ikhlas urang turutan nu ngarangna urang ikhlaskeun di luhur syariat di jerona aya ikhlasan menuju hakikat sabaraha persen urang ikhlas da derajatna di dinya bakal 10% boga ikhlas 10% derajat 20% boga ikhlas 20% derajat 70% dat walikullin darajatum mimma amilu aya anu geus tentrem ngaji jeung santri ngaji jamiahan boh kabeh beda sejuk jeung kiai eta mah barang aya pilkada jana rada goyang saeutik santri geus lain deui kiai urang kuari jadi kieu kiai urang jadi kieu masyarakat ya kitu keneh mambus ngomongna eta keneh nyanana jelemana eta keneh tapi kok kaambeuna lain deui mobilna salah bensin baheula mah bensinna wah bensin murni teh tapi kuari campur benang meuli nah di sisi jalan campur oli naon kana merekna 2 tak di bensinan 2 tak nu di sisi jalan ge bau amat sih eta asupna sial ta mobil bau nek aing mah komo nu reuneuh mah langsung olap di dinya teu ngambeul eta ge mengolap nya mah tah mobil bensinna salah ieu ge si kiai menang ti bupati menang ti partai goyang kuari derajatna tuh tadina 50% aya kesejukan jeung aya ketenangan bahasana jeung ilmuna mutiara nu kaluarna kuari mah rada lain deui teu ngeunaheun kok teu ngeunaheun kadengena mulai coplok derajatna turun walikullin darajatum mimma amilu bogan amiluna salah amalna salah perbaiki deh supaya rapi supaya mantep supaya mulus derajat indallah keur carita kahadean derajatna engke makin bagus makin sengit makin bagus makin sengit goreng makin kahandap ngalelep darokat wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun Allah moal noler pagawean urang
tetep baik jin jeung manusia moal gopil Allah makan anu dipigawe ku urang sesuai jeung keikhlasan. Masya Allah nu entek hese urusan ikhlasna doa babari diomongkeun tapi hese namun teu diwarah ku urang atuh hese bae tailah endek ka Allah cekan Syekh Abdul Qadir teh mah ieu teh engke bakalna teh loba pasar di dunia teh bakal jadi pasar kayak di halain hadis cek Kangjeng Nabi ku Tuan Syekh Abdul Qadir dicaritakeun loba pasar engke manusia teh asup ka pasar teh macem-macem mimiti timbul pasar timbul mall engke mah bakal jadi pasar kabeh global dunia jadi pasar kabeh teu kaartipan ku urang jadi pasar kabeh ternyata horenganan di sisi imah jeung warung encan jadi pasar kabeh tage begitu aya televisi televisi teh eta teh kitu nyaritakeun masarkeun iklan eta pasar ngaranna unggal imah geus aya dipasarkan melalui iklan eta teh masarkeun kerja di pasar teh imah urang teh wari meuli HP tak bae jadi pasar imah urang keur ngisi ge transaksi berapa emang barangnya udah ada ya udah ya terus ya udah langsung teu nyahoeun keur ngisi nya keur transaksi jadi pasar di luhur kasur nya terus bae di meja di dapur keur dahar imah urang jadi pasar. Lamun geus pasar kos kitu teh saha jelema nu endek ka Allah berarti henteu mentolerir tentang pasar. Kaluar tina karamean pasar sebab urang mendek ka Allah hubungan jeung manusia putuskeun. Nu mantak jelema di akhir zaman kuari endek ka Allah teu boga TV jeung teu boga HP eta geus hebat jasa kuari. Teangan kiai nu teu boga TV. Oh aya teu lembur teu boga TV nya mah. Coba bere. Coba bere bareng dibere teh narima kamari teh boga teu kebeuli lain nu kos kitu ieu geus teu hese tun nunduk ka Allah teh hese tah derajatna datang ka dinya bae datang ka HP derajat manusia amiluna datang ka dinya datang ka TV amiluna datang ka dinya tapi lamun ditasblangkeun aing mah deuk ka Allah batur butuh ka aing deuk ngaji ku aing di pagahan aing makanya embung aing mah kudu hubungan segala partai jeung organisasi jeung pemerintah mah sebab lain urusan Quran tah mah aing bae ngan tetep aing mah ngadoakeun bae sebab ieu negara aing negara urang aing mah deuk ka Allah bae geus bae sigeg nya nama bener-bener tungkul kana paculeun cak urang Karawang teh tenggut kayungan tegedag ka angin ijibet Allah deleukeun ke bakal sengit likullin darajatum mimma amilu ngan tadi teh apaan geus tadi 7 juta bagi 2 nutu bagi 2 tinggal beak geus kabeh ieu nu deuk ka Allah nu mana kuat jol ieu kiai boga showroom anu ieu gonta ganti bae ka showroom sarua bae nu ieu kiai teh kamari langit biru milu ngagaruling di langit biru datang ka kuari eta teh duit masyarakat ge can ka kembalikeun ke eta teh kiai nanaon atuh can ka Allah ka langit biru is ka Allah ge lecen lewat langit biru wah blon kiai ai teu beunang aya nanaon aju bae milu walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya wa rabbukal ghaniyyu pangeran anjeun Muhammad anu kaya nu sugih teu butuheun ka makhluk teu butuheun ka ibadah kulantaran teu butuheun Gusti Allah mah waktu dirusak bae aing teu butuh ka sia teu butuh ka ibadah sia sia ibadah jajang sia waktu ku aing leyapkeun kumaha aing bae geus aing pajar butuh ka sia tsunamikeun ku aing sia geus aing pajar butuh ka ibadah sia modalan sia ku aing Allah butuheun mah ka urang Allah butuheun mah ka ibadah urang dimumule nu dimumule ku Gusti Allah teu butuh aing ka sia goni Allah besi pajar butuh dan rusak ku aing sia besi pajar butuh disunamikeun ku aing gempakeun ku aing sia dianginkeun ku aing ditornadokeun sia ku aing beak teu butuh aing mah eta mah ibadah jang sia aing mah nyieun bae Dzurrahmah cuman Gusti Allah anu sugih teh
maha welas asih teu kitu bae geuningan henteu padu abong-abong Allah teh rusak bae sia ulah nyawa naon teu kitu teu adil tuh kos kitu mah zalim ngaranna teu kitu Zurrahmah Gusti Allah mah heula ke ieu jelema geus loba jasa nu main teu geugeuran ku Allah dibalikeun urang mah boga anak teu nurut sapoe 2 poe 3 poe geus dijingjing we ceuli dikulub sia ku aing keur mah lain anak aing sia anak tere dikulub sia ku aing dikulub urang mah kitu bae Pak ai Gusti Allah mah henteu mabok loba muzinah loba togel loba ngutus lah kiai supaya datang kadinya kiai dulur-dulur sadaya sing ade hirup teh aya kelanjutanana di dieu sok aya nu mararain aya we aya mun menang bagi 2 jeung kulanya sakuasa masyarakat iki urang ye ye akur ye kiai akur ye dulur di dieu kan aya nu sok ngakon ngomehan kotokan sok adu kotok entah eta kotok nu elehna jang kula mah nu elehna bae jang naon tuh kiai dek dipencit bae kula mah lumayan bae tah eta kiai nu kos kitu akur ye sakiana ye aya liwat tuh main gaple menang sia sit aing segala sit syarat itu beres sih utusan Allah ya kos kiai ya kudu dirantai mu utusan Allah Allah ngutus deui sugan ieu rada kuat ya utusan teh nyarita ke tah lamun engke nya geus aya nu ngadenge hiji dua terjadi disiksa lamun ke diutus coba ku ieu sakali diutus deui tetep bae masih kene kos kitu kene we nah cek Allah kakak ieu mah kudu diajurkeun deui nah jadi henteu gampang kitu bae tetep bae Allah teh maha sugih tapi maha deudeuh jeung nya ya Allah atuh pan ieu nu ngaji ge nu ka dieu sesa kabeh sesa nu baheula jadi pejabat ku Kalimantan jakeun ngajabatna mah pagon nya ge korupsi sarua anu kamari dagang di Tanjung Priuk dagangna emang balaleunna jah henteu sesa ngan ku deudeuhna Allah kamari keur korupsi keur ngajabat kamari keur dagang teu beres kamari keur ngajawara tukang bobok tukang karok ku deudeuhna Allah henteu dikukumahakeun kuari nya ngadengekeun pangajian eta lain rahmat Allah sih naon aju ngalengis di jero hatena ih jaheuh nya beuh aing lamun teu kena rahmat Allah mah tuh cak aing ge deres dah sia beuh aing kuari mah bisa ngadengekeun pangajian tuh tanya kok saya anak abah sih mana kan marahan sia tuh cek alhamdulillah nanya deui pogo ngalahirkeun anak keur saha wah ieu budak asal kudu leuwih lain ngaji balik naon ya ngaji dah cek jana teh lain salat nanti naon ya tapi mah karak ngaji doang kuari mah deuk pake murid anak salat doa antep keun heula kayak ku galedeg deres lamun kula eleh anak lamun bapak nu eleh oge nya pat Allah kakarak datang ngadengekeun ngaji bae saja geus uyuhan tah geus sakitu ge geus uyuhan kakarak saminggu geus uyuhan aya jelema sugih teu daekeun ngaji teu daekeun naon eta kan siksaeun Allah ngaji teu daek zakat teu daek abut-abutan bae di mana hotel di dinya aya nyana di mana kesenangan di dinya aya nyana kuari kakolotnakeun ngaji aing mulai ngaji kamari lamun teu aya rahmat Allah ketika nyana teu zakat ketika nyana aya di hotel ketika nyana keur aya di tempat lain dan lain sebagainya mun lain rahmat Allah geus bae di dinya siksa dicekelan tapi Allah mababari ku galedeg ku habek keluar ayo bae juga bisa diadeng sasebeuna 20 urang mah kos kitu bae pan hadenge Allah mah pan teu kitu sia abah bisa bawa ngaji bae guys abah mah ka majelis sia mah geus sifat zalim Gusti Allah ndaheun nya kadenge nah jadi dicombo ku urang ya nah geus kala luar kabeh anak neangan abah ka majikan abah ngaji iya nyeritain apa abah sia bae ngaji ngajakat mah nanti rahmatna kakarak datang ka ngaji doang mah encan ngazakat encan ke tungguan anjeun Muhammad maha kaya teu butuh ka kanjeng Nabi dakwah kanjeng Nabi teh dakwah pan kos kitu urang ibadah lain nurut edahan ka kanjeng Nabi ngantem enangan ka kanjeng Nabi heureun aya
Allah Sayyidina Umar manjat dosa artina dalil Allah ngersakeun lecapkeun ku Gusti Allah Sayyidina Umar ya lamak kata ahli Mekah mun Allah ngersakeun rusak wa yastakhlif wa Allah digantian mimpadikeun sapada parai harajankeun mayasa kumaha kana Allah kama ansyakum min dzurriyyati qaumin akharin sakumaha Allah ngajadikeun turunan kaum manusia jauh yakin ku Gusti Allah urang mah puguh ka anak geus dikempit bae sabaraha pasang anak aing teh guru ka aing dipicit sia ku aing urang mah kitu bah lecak lalaunan atuh bisa-bisa musnah cek Allah tuh tidak menutup kemungkinan masyarakat lamun geus bener-bener henteu nurut ka Kanjeng Nabi Muhammad kuari henteu nurut ka para kiai anu ngalanjutkeun perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad cak Gusti Allah aing mah maha sagala-galana nggak hosia ke zaman Kanjeng Nabi non beakeun ku aing kabeh gas digantian tah kudu turunan nu milu di kapal Kanjeng Nabi Nuh bae sakitu tah ieu gampang jasa kuari si kupah bojong beak kabeh geus lah bongan madomplengan malulu Adidas segala niki buku nyeri ya janu asli mah leuleus barang dipake waduh aing 5 lengkah ge borok aing suku ieu produksi bojong ya kajen cak Gusti Allah awas aing lenyapkeun sia ku aing nah ieu keur cerita kos kitu gampang tapi Allah mah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah dedes jana dahar didinya lumayan diantep ku Gusti Allah contoh geus lo baca Gusti Allah kama ansya'akum min dzurriyyati qaumin akharin kos gitulah Allah maha segala-galana nu mantap teu dirusak kampung lamun Allah can ngutus rasul teu dirusak hiji daerah mun Allah teu ngutus wali-wali Allah. Alhamdulillah baheula di urang Hindu jol wali sanga datang mulai ti ditu Sunan Rahmat dilanjutkeun ku Raden Patah besar-besaran jadilah negara Islam dilanjutkeun deui di dieu ku Syekh Syarif Hidayatullah Banten ku Maulana Hasanuddin tidinya let kuari jadi koski terus-terusan tapi pejuang-pejuang Islam teu eureun-eureun nyampaikeun risalah ngalanjutkeun risalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurut bae aman teu nurut bae dirusak ke Gusti Allah cuman ngarusakna Gusti Allah saeutik sebab Allah mah hanya nyontohan hungkul Allah maha kaya teu butuheun waktu dirusak bae ngan Allah Dzurrahmah boga dedek jeung nyaah ka urang mudah-mudahan urang kabehan sanajan pinuh ku dosa sanajan urang pinuh ku salah mudah-mudahan dihujanan rahmat ku Gusti Allah sehingga dedek jeung nyaah Allah dipinuhan ka urang kabehan sehingga urang bener-bener aya dina ridho Allah di barakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.